Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu linggina di mana wae nuju ngadangukeun ieu dongeng. Oge ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami nganuju ieu para mitra damel atanapi naon we lah kitu nya bari ngadangukeun dongeng mangga nyangakeun. Mugi-mugi padamelan tiasa rengse kalayan luyu sareng nu direncanakeun. Oge ai kembang peuteuy lawan cenah Mang Jaya pendul para mitra gampilah kembang peuteuy mah pendulnya katingali pendulna gitu. Dasar si pendul. Atuh para mitra kembang peuteuy namina pendul. Dongeng nuju dihancak ku Mang Jaya tiasa sanes tarung parebut gelung para mitra. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS teu karaosnya. Teu karaos waktos mah ayeuna nincak bagian ka-23 sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-22 tangtosna oge. Mugi-mugi we dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi ka lain kabingahan. Atuh kasugri kaum dangu sadaya mangga jangakeun carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-23. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-23. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nanya. Dongeng parantos dugi kanalika balad Tajudin ngalawat balad Asmita nuju tarung campuh kitu. Da can terangeun yen anjeunna teh naon maksadna kitu. Margi aya 3 bagian ieu teh para wargi. Nu mika hoyong ka Nyi Darsih teh kitu. Tajudin atuh sareng sapara kancana. Jakaria nu dibantu ku Asmita sareng Salim. Anu memang Salimah harita teh parantos nikah. Anu laras carogen ayeuna mah larasna mah Salim. Kitu nabung harita teh dipaling ku Jakaria. Atanapi dibawa kabur Darsihna ku Jakaria. Mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung karangan Watatang dina bagian ka-23. Harita nu tarung campuh asa beuki rame ti 2 bagian pada rancingeus pada karasit silih kirimkeun gempuran silih sabet ku bedog tapi saurang ge can aya anu cacan ngan saukur ting kedebut ti bebeut nepi katungtung namah bareak tanaga. Harita teh para wargi sadaya nyarabetkeun bedogna geus teu puguh nu diincer ka mana wae betna. Samalah di antara baturna Tajudin jeung baturna Asmita aya nu ngajaloprak ngareneng kitu sotenan lain perlaya tapi duanana lungse. Tina kituna baturna Tajudin jeung baturna ti Asmita alah batan ti bodor. Lamun dina wayang teh mah teu beda ti si cepot matak pikasirieun. Demi katelah nanusa urang si Enon, baturna Tajudin nusa urang di si Jahim, duanana kawas nu teu haridang. Keur ting kudupung ngadon silih reret pok si Enon nanya bari ngareret. Naon leung make ngudupung baraya? Deuk ngudupung sote lain kateungeut pi leuleus ieu. Ieu kunaon? Ieu nya sarua leuleus lungse. Nya dipikir-pikir urang kawas hayam euy. Ngadon daek diadukeun. Jadi urang ripuh beak tanaga. Maneh leuleus dewek letoy euy. Da jeung sanyana diburuhan henteu. Kumaha geus kieu teruskeun gelutna? Mun geus capek bari geulah. Keun wae batur mah sing rek silih 3 sabeheung ge. Urang we ulah urang mah ha. Pang balik yuk. Yuk ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Jahim meh bareng. Tingkuniang narangtung tapi teu kebat baralik anggur gukgek dari uk sisi sawah. Bari ting harega keneh. Sedang baturna masih kene tarung samalah ku ayeuna mah ti 2 pihak kanana. Geus aya nu carilaka. Kalolobaan ti pihak Tajudin aya kana 7na. Sedang ngante sabaraparna sedang barudak ti pihak Asmita ukur tiluan.
Puguh Tajudin ngarasa panas ningali batur-baturna kabeh kadesak. Wawanena jeung kapinteranana ku pihak lawan. Tina kituna jeleng Tajudin luncat, terus susumar ngajak tarung ka Asmita. Ayo sia, urang nyekel sabuk milang tatu jeung dewek sia bangsat, pokna menikasar. Gilek Asmita nu keur nyaksian baturna tarung teh malik sarta seuri ngagagak. Ye, rek mang nebuskeun batur ilaing ye teh, nu geus rarupuh euy. Tega siling kadapati, tega. Moal ngarasa kaduh lu siling ngadupung. Mondong loba bacot sia bangsat, tada ieu bedog dewek deuleu. Tajudin geus teu sabar. Manehna miheulaan nyerang bari nyudukeun congo bedog kana kekemplong Asmita. Ngan hadena Asmita teu eleh rancingeus. Manehna gentak mundur salengkah bareng jeung kitu. Sakilat nyabut siku-siku. Kalawan dipake ngabanting bedog, siku-siku ngabletrak kana bedog, kuat kanggo leweng. Asmita males rek ngabanting sirah ngan orokaya. Tajudin ge kawilang pinter. Manehna gentak ngareuneuh miceun pibahyaeun. Tungtung siku-siku, keblos serangan Asmita nyamos. Ukur ngabanting hiliwirna angin subuh. Bedog Tajudin nyasar ti handap rek ngabajeg suku. Celeng juralit Asmita rikat. Ngajaul terus ngajuralitkeun awak ngungkulan sirah Tajudin. Celek Asmita napak deui kana taneuh sarta gilek malik. Sedeng Tajudin teu sabar nyerang deui bari luncat. Bedogna ngubeng dina siraheun. Klap Asmita ngalalepkeun sirah. Des bedog Tajudin ngabeletok potong. Kurosa-rosana Asmita ngabantingkeun siku-siku. Atuh Tajudin sakedapan mangaheungge leungit andelan malah ngejat ka tukang. Nah, make ngaheungge sagala sia kunyang. Kelingitan cocolek tarasi siling teh. Asmita mapanas. Wah, kurang ajar sia lasun. Tajudin ngagorowok sarta ngirimkeun gempuran nyolodor rek ngahanca dada. Sabarut kilek Asmita teu kapalingan reret, ngagentak ngadoyongkeun awak. Bari suku kenca ngejat ka tukang, keblos gempuran Tajudin ngakeblos. Nyamos awakna rada dongko. Puguh we Asmita geus boga kayakinan pasti. Tungtung siku-siku ngahanca punuk nu jadi lawan. Kolebat siku-siku ngolebat ti gigir, tapi kayakinan Asmita gagal. Sabab Tajudin rikat dongko. Bareng jeung kitu pereup kenca teu antepan hasil ngajebrod kana tulang iga. Jarijeg Asmita daek teu daek ngajarijeg. Sabab nampa gempuran ti pihak lawan cukup rosa keur Tajudin. Nyusul tepus nyepak leungeun Asmita. Seak celeng siku-siku ngaceleng. Rag-rag kana kotakan sawah nu kakara meunang ngangler. Kilek Tajudin malik deui kalawan teu mere kasempetan pisan. Waktu Asmita keur ngajarijeg teh disusul tepus, leungeun kenca ngajamak buuk sedeng siku anu katuhu ngahanca kana dada. Bleg. Asmita ku waktu ieu ti beubeut nangkarak bengkang. Pugu Asmita rada ngamenyan koneng, ku batur-baturna teu sangka Asmita bakal rag-rag ku pihak lawan. Korejat. Asmita ngorejat. Maksud rek males nyerangan teu kungsi nangtung. Sabab Tajudin leuwih kesit. Luncat ka hareup bari suku sabelah nojer. Cunggal Asmita ngacungkal deui. Malah rada ngaguliti ka sisi. Tapi sakitu mah Asmita kawilang kuat. Manehna gentak ngorejat nangtung. Sedeng Tajudin asa tambah garang. Manehna muru bari awakna muter kawas pangal. Suku kenca ngangkat. Nu maksudna mah para wargi saderek ngabanting beungeut. Puguh lamun kurang-kurangna Asmita teu rancingeus mah kalawan pinter. Dina miceun serangan nu jadi lawan. Wah, kana pasti beungeut Asmita bengep. Ulah-ulah bisa ngacungkel deui, tapi bubuhan Asmita geus cukup nyangking pangarti. Meunang panggembleng Jakaria, teu burung salamet malah suku Tajudin karampin pagelah-pigelangna. Kepnen dicentok satakarna. Puguh we para mitra, Tajudin leungit kasaimbangan malik juralit bleg ti beubeut nangkarak bengkang. Sora mereka ngegedebut lir nangka asak murag tina tangkalna. Harita teh keur kitu tak-tak diangkat sanggeus nangtung. Para wargi sadaya dicentok deui. Sedeng tuur Asmita ngajol nu nyel kana hulu angen. Tajudin ngarekeng. Tayohna karasa seueul awakna rada moyongkod. Di dinya Asmita kakara ngebrehkeun kagarangan. Kilak malika. Marengan ngakeumatkeun leungeun kenca. Kalawan teu mis deui ngagitik kana puhu ceuli.
soloyong tajudi nyoloyong kasisi meh-mehan rek ngajungkel kana gawir. Red Asmita ngareret kana bedog anu ngagoler dina taneuh tuluy dirawel. Siap bedog diemmat rek nigas cangkeng Tajudin nuker ngalengap. Na atuh teu disangka-sangka jeung teu kanyahoan ti mana torojona. Aya saurang lalaki ditergos hideung luncat ti pasir bari ngabanting bedog Asmita. Tak, siku-siku nu ditergos rada ngabletrak. Samalah bedog Asmita ngoleweng. Teu matak aneh lamun Asmita tamah nafsu manehna malikan. Bedog nyasar ti handap. Rek ngabajeg suku nu make tergos hideung, celeng ngajaul terus ngajuralit dina siraheun Asmita. Gilak Asmita malik deui ka bireungeuh nu make tergos hideung geus nyampak ngajega dina luhur batu gede sisi kotakan sawah. Sabrut Asmita nyerang rek nyudukeun congo bedog meuni nyolocos. Teu beda ti hulu orai rek maco. Ayaku edas. Nu make tergos hideung rikat luncat bari ngajuralitkeun awak ka hareup. Celek napak deui kana taneuh. Gilak Asmita malik deui sakilat leungeun Asmita nu keur dipake nyekel bedog teh disepak. Celeng. Bedog ngaceleng keur kitu, samleh ka meja Asmita ditongtak. Atuh Asmita rada ngalegedai kalawan beuheungna disantongan tungtung siku-siku. Pok anu make tergos hideung teh nyarita. Beungeus Asmita, montong katutuluyan euy. Rek nyidakakeun babaturan sorangan siling teh. Tu tingali nuju lawan kabeh geus barirat euy. Pokna bari tungtung siku-siku nu masih keneh nangoh dina palebah beuheung. Asmita rada ngahuleng bari mencerong kana beungeut nu make tergos hideung. Atuh harita teh di palebah tarangna aya gambar kalong. Ih, adi-adi teh saha? Asmita nanya ngaran. Tidak aku lain teu apal kana sora-soran ajan Asmita. Ari dewek apal ka ilaing, kawan kamari babarengan jeung dewek. Cek nu make tergos hideung, si horeng si mana horeng eta teh Jakaria. Ih, Kang Jaka teh? Heueuh, sugan eta ge. Tema Jakaria ditungtungan ku seuri ngahaha bari ngudaran tergos. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Ngari kilanceuk atuh. Ku harianeun teuing. Kuring rek maragatkeun jadi lawan ngaruh ngahalangan. Ampir kuring rek kumawa di ngayonan kilanceuk. Geuning kilanceuk geus aya di dieu. Pan kuring teh jeung barudak rek nyusulan kilanceuk ieu teh. Tapi ina geus nyampak di dieu geuning. Cek Asmita ngarasa kaget. Geula euy. Tong waka panjang lebar tatanya. Heureuh heula aya nu penting mah ieu. Sok di dieu euy ngariungna euy. Cek Jakaria terus ngoloyong ka sisi kebon. Nyamperkeun ka murid-muridna nu keur tinggal lemprak ngareureuhkeun kacape. Tas tarung bebeakan jeung baladna Tajudin. Jakaria diuk dina luhur batu ngareneng jeung Asmita nu teu mangkuk memenitan kakara Jakaria cumarita kieu. Tak ieu euy Asmita. Leuwih ti heula kuring nganhunkeun kana kasatiaan ti sararea, khususna ka Asmita nu sajauh-jauh ti lemur ka dieu nyusul kuring. Sajabati eta kuring menta dihampura rumah sageus ngadoreksakeun ka sararea nepi ka aranjeun ampir-ampiran aya rek nemahan pati. Yu ayeuna mah urang baralik euy ka lemur, sabab kuring salamet samalah Nyi Darsih geus kabawa ku kuring. Jakaria nyaritakeun urusan Nyi Darsih. Atuh harita Asmita ngaranyu goge. Ku ngadenge caritaan ti Jakaria kitu, malah mah ngarasa cangcaya, manehna teu percaya yen Nyi Darsih geus kabawa ku manehanana ku Jakaria. Sedeng Nyi Darsih teh apan keur pangantenan, dijodokeun harita teh kerenengan jeung Salim. Rek kumaha bisana maling panganten anu kerendengan. Para wargi anu mulia, memang atuh kaayaan Jakaria dinten teu getas cilaka ku Roja. Kari-kari ayeuna nyebutkeun Nyi Darsih geus kabawa bari eueuh buktina. Ieu nu nimbulkeun kaheran pikeun Asmita harita. Para mitra sadaya, harita Asmita tuluy nyarita deui. Keke lagi lanceuk lamun teu salah dedengeannya. Bieu kilanceuk nyebutkeun perkara Nyi Darsih geus kabawa. Na kilanceuk nyarita kitu teh sadar atawa sakadar kurarasaan bae rumah Nyi Darsih geus kapimilih ku batur. Cek Asmita bari mencerong kana beungeut Jakaria. Moal pati-pati kuring ngajakan balik kalawan nyebutkeun Nyi Darsih kabawa lamun teu sadar mah Asmita. Kuring teh gunam teu ngalineur, teu gunam teu ngalinur. Sabenerna Nyi Darsih geus bisa kabawa ku kuring. Aduh, nya anja teh kabawa kitu ku kilanceuk. Mana buktina? Hayang yakin ilain teh Asmita. Ku kuring dibuktikeun. Cing euy Jahim,
teang ka ditu kalebak tu palebah pengkolan aya saurang awewe dina saung. Ku ileng ngajakan ka dieu bejakeun di tita kukuring di daguan di dieu kitu. Jakaria nitah nyusulan Nyi Darsih ka Jahim muridna bari nunjuk ka tebeh kulon. Atu Jahim teu leleda gancang ini barang tepi ka pengkolan breh katingali. Aya saurang awewe keur ngajejentul di ukana pendapuran awi haur. Sanggeus deukeut kabeneran Nyi Darsih ngalieu korejat nangtung bari ngalugas bedog. Terus merong kada beungeut Jahim. Jahim ngarogo sabunuh sieun dumeh Nyi Darsih ngaluarkeun bedog. Kitu sote keur Nyi Darsih ngarasa curiga. Inggis ku bisi rempan kusugan. Inggis eta jelema jahat nyampeurkeun ka manehna. Da sahanteuna ge lamun seug eta jelema jahat, manehna sieun diguna sita ku eta jalma lalaki teh. Nyai ucu anu geulis damang nyai. Cek Jahim lumahku anu sopan make jeung suraseuri. Rek naon anjeun perlu ka dieu ha? Hayang dibejakeun ka Kang Jakaria. Nyi Darsih muncereng di barung budina baketut. Ih maksud teh bade ka dieu teh bade panganyimas. Mang atuh cu urang meuli. Tema Jahim bari ngalengkah rek nyampeurkeun. Pek sia wani ngadegetan janji buntung sia cokorna. Ih ulah kitu da mamang mah sanes bade jahat nyimas. Jahim ngalengkah deui sedeng Nyi Darsih tamasieun. Manehna nyebetkeun bedog meh-mehan keuna kana tak-tak. Ngan hadena Jahim rikat ngadoyongkeun awak bari terus ngejat ka tukang. Amin, gara-gara meuni garang geuning nyai ngadorek mahala ka mamang. Jahim ngaranyug beungeutna meuni pias. Rek nyingkah moal sia. Sok sia lamun teu nyingkah jang disapat beung sia deuleu. Cek Nyi Darsih bari ngamangkeun deui bedog. Ih, ke heula ucu anu geulis lah. Ulah waka boga sangkaan lain-lain. Mamang ka dieu teh rek milampah goreng atawa rek nganiaya nyai. Tapi pohong sia maneh teh pohong. Geus nyingkah sia bising disapatkeun beheungna ku aing. Wani-wani nyampeurkeun ulah samat kaniaya sia. Nyi Darsih tetep teu percaya. Aduh, sumpahna ge daek jeger neneng lah. Ucu, mamang teh dititah ku Kang Jakaria nya kitu ka ditu. Mun miurang nyai ka ditu ditungguan ku Kang Jakaria di pali ditu itu. Maksudna mah mamang ka ditu teh jadi sanes bade naon-naon mamang teh. Nah anjeun make nyaho Kang Jakaria segala. Da Kang Jakaria mah tipe ting keneh ge teu mawa batur. Pernah kumaha maneh ka Kang Jakaria teh? Di atuh Imas lamun percanten mah mamang teh ieu guruna atuh. Cek Jahim kawas jelema teu hideung. Kawas jelema nu hamileung make ngakukeun guruna Jakaria sagala. Guru saha? Nya guruna Jakaria. Nya guruna Kang Jakaria make unur-unuran. Ngakukeun jadi guru, jadi saehu mah kudu gede wakani. Yo batur ka karang ngamangkeun bedog geus ngalegot, geus ngarempod. Siga ieu tutut anu digebrig. Ngalegot sotena mah lain sieun mamang mah tapi nemongkeun kapinteran mamang supaya leupas tina pibahayaeun kitu. Wanya mamang rek cicing wae. Da Nyimas ge lamun rek dipahala ku mamang pasti nyelametkeun diri heula kitu. Ayo ka mana barina oge? Nya urang balik ka lembur. Meunang we direngkodan mah cokorna heula. Teu puguh-puguh ngadon ngajakan balik ku abuh henteu baraya lain. Nyingkah sia ka ditu. Ih, teu usah teh ayeuna ucu. Dangke mah pasti wanoh ka mamang teh. Sok buru-buru lah bising Jakaria ngamuk ka mamang deui. Karunya deui manehna nunggu-nunggu Nyimas ieu teh. Di mana Kang Jakariana? Itu teh bae wetan tuh kahalangan ku sapengkolan. Cik geula. Nan lamun eueuh ulah majar kumaha dipunggal jangana beung maneh. Duh. Nya aya teh kudu percayaan teuing anu geulis ka mamang. Cenah teh meuni kabina-bina teuing da mamang teh sok ngabohong kitu. Kakara ge panggil sia nyaho ti mana? Sok ti heula mun dari ditu. Duh, nah atuh ieu mah kakara ieu mah nya awewe kieu duh nya nya. Aing mah nyaan edun sigana ieu. Lah, cek Jahim ngagerentes. Sok adu nyai ti heula sok adinya lah. Oh, pokona mah ulah non teh pokona mah awon mah atuh mun mamang dituturkeun ku istri atawa di non teh. Oh, ieu dijajabkeun jiga non teh jiga nu ditawan mamang teh. Sok we daek mah. Sok maneh ti heula. Cek Darsih tetep curiga. Geus kitu mah leos Jahim dituturkeun ku Nyi Darsih bari mawa bedog di lagar. Barang tepi ka tempat Jakaria jeung murid-muridna nu keureueuh. Nyi Darsih rada reuwas sabab Jakaria nyampak. Keur diriung ku sababaraha urang lalaki. Atuh Nyi Darsih curiga boga timuru palang siang Jakaria beunang ku murid-murid Salim. Sabab saurang oge eueuh nu wawu. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga Jahim balik, dituturkeun ku Nyi Darsih bari mamawa bedog di lagar.
Barang tepi ka tempat Jakaria jeung murid-muridna keur areureuk. Nyi Darsih rada reuwas oge sabab Jakaria kasampah keur diriung ku sababaraha urang lalaki. Atuh Nyi Darsih curiga boga timuru palang siang Jakaria beunang ku murid-murid Salim sabab saurang ge eueuh nu wawu. Da kilanceuk nyarenkeun da. Sakieu geus sisut ka bawah ampir we kuring eta moal boga tak-tak ditigas ku Nyimas atuh. Cek Jahim bari nguliwed ka gigireun Jakaria. Ari akang kunaon ongko nyaritakeun reka tampian kalawan moal sabab saurang ge eueuh nu wawu. Da kilanceuk nyarenkeun da. Sakieu geus sisut ka bawah ampir we kuring eta moal boga tak-tak ditigas ku Nyimas atuh. Cek Jahim bari nguliwed ka gigireun Jakaria. Ari akang kunaon ongko nyaritakeun reka tampian kalawan moal lila. Buktina ngadon aya di dieu. Ari ieu saha nu ngalingkung akang teh Kang? Cek Nyi Darsih bari rada baeud ngareretan ka murid-muridna Jakaria. Lain sasaha ieu batur urang salemur akang. Jelasna murid akang kabeh ge. Kadiri teh nyusul akang sabab peuting tadi akang ngajurungkeun ka ieu Ki Asmita. Dititah nyusulan barudak ka lemur. Jadi murid akang itu sadayana oge? Nya kabehana ge murid akang ieu teh. Nu satiasa tuhu ngabantu ka akang. Ari ieu saha? Nyi Darsih nunjuk ka Jahim. Ieu ge sarua murid akang keneh. Teu uyahan akarnya jelema teh kawas nu heueuh we. Nyi Darsih ngarinat ka Jahim semunu cua. Nah kumaha gitu Nyai? Aya naon? Ngaganggu si Jahim ka Nyai? Itu mah mimiti euleum-euleum majarkeun teh akang cenah murid manehna. Oh, kita kilanceuk lasing demi si Jahim nih. Balaham belehem. Rid lomba anu eleh. Cing atuh euy kana heureuy teh sing tumpah-tumpah si Jahim. Siling mah di mana di hayang heureuy we nyer pidoek saeun siling mah. Cek Asmita ngagelendeng. Celengkeung baturna si Jahim katelah si korang nyamungan. Geus teu aneh atuh si Petot mah kilanceuk kudu dimaklum we saok disebutna ge jelema gelo anyar kitu mah hamileung jelema kurang sasenok teh aming ting kagabahna keur sabedul dewek disebut nu gelo anyar kurang sasenok sabedul sia si Jahim rada muncereng. Celengkeung baturna katelah si Onyon pipilueun ngomong bari ngorejat nangtung. Tong sok gagabah kitu sia korang. Geus moal henteu si Jahim moal ngeunaheunana euy kuring disebut gelo anyar kurang sasenok. Lamun disebut gelo heubeul atoheun sia teh Jahim. Nyaho sia. Saruana ngahina ka aing sia. Si Jahim ngabalieur. Mengeus. Montong sempal kapigoyon bae. Yu angguran urang ngeureuyeuh balik ka lemur bising ka panas manten. Ceuk Jakaria ngajakan balik. Kalawan teu hararese murid-muridna naluturkeun. Sedeng Jakaria leumpang ti hareup ngareneng jeung Nyi Darsih diapit ku Asmita. Harita Jakaria leumpang ngaingkud-ingkudan. Da puguh tatu kasabat ku bedog rojak. Sedeng rojak mah teu katulungan nepi ka hanteuna perlaya. Mulih ka jati mulang ka asal. Alatan harita teh katoyos kusi-kusiku boga Jakaria. Teu kacaturkeun di jalana para mitra sadaya. Jakaria geus tepi ka panganyerekanana. Ari muridna mah masih terus we baralih ka masing-masing imahna. Kitu di Asmita kabeneran harita. Mama Haji Daroji nyampakeun eueuh. Nu aya lintang garwana katelah Ibu Haji Saripah nuju nyaitan segon. Assalamualaikum. Jakaria uluk salam bari ngajanteng pengkereun Ibu Hajah Saripah. Waalaikumsalam. Waler Ibu Hajah Saripah bari ngalieu. Hargeuning Jaka. Tas di mana atuh meuni aya kuping amalangeunna kareueuh balik-balik. Sapeuting kamari ibu meuni ampir teu bisa sare inget wae ka Jaka. Ibu Hajah Saripah ngaliri ka Nyi Darsih nu keur melengu. Punten Ibu. Manawi abdi teh aya kapriyogian karerencangan sumun. Maksudna bade ngamohakeun padamelan kaleresan dongkap ka ditu hujan ageung. Atuh meuni ngagebret. Atuh kapaksa abdi ngenong ka tami-tami ku rerencangan teu kenging wangsul. Tema Jakaria ngabohong. Ari ieu saha? Ibu Hajah Saripah nunjuk ka Nyi Darsih. Rerencangan Bu. Tema Jakaria rada kapi asem bari ngareret ka Nyi Darsih. Napangkeun atuh Nyi Mas? Ibu Hajah Saripah nyolongkrong. Kalawan sasalaman ku Nyi Darsih disambut di barungku bibir ngagelenyu. Yung atuh cana kalebet Agus. Ka ibu rek kagok ye keur nyaitan segon. Yuk kalebet Nyai. Ceuk Jakaria bari ngalacat ungah. Harita dituturkeun ku Nyi Darsih. Gek dariuk dina kursi hoe. Terus ngobrol ngaler ngidul. Nu teu sakumaha lila Ibu Hajah Saripah norojol mairan cai enteh 2 gelas di bakian. Sawios Bu ulah ngarepotkeun. Teu geulis teu ngarepotkeun. Cai-cai atuh popeurieun lalawuhna teu aya.
Dah kieu geuning di Tegaduh mah di kampung mah geulis, tapi ka warung maklumeun lah. Sok kadinya cai-cai ngaburuinya. Waler Ibu Hajah Saripah bari nyimpen gelas dieusi ku cai enteh ngebul keneh. Dupi mama angkat ka mana, Bu? Cek Jakaria maksudna mah nanyakeun Mama Haji Daroji. Puguh amanah mah keur ka pasir, muguhkeun muning teh ka Mang Tari cenah. Cenah mah Mang Tari teh rek ngajual muning sarakit. Sugan meunang murah-murah kumaha rek dipikiran. Lumayan paragi eta ai geuninganan usum ieu teh naon teh usum nyawa. Ai ku muning mah gancang. Ulah dina waktuna ngagaru kudu kekeleyengan heula nyiar tukang garu kitu maksud teh. Tos lami angkatna, Bu. Komo geus lila mah ti wancianeut moyan. Kewayana geulis ku ibu dikantunkeun heula nya. Mangga Ibu. Tema Nyi Darsih bari mangut koloyong Ibu Hajah Saripah kapengker. Harita wanci asar Jakaria jeung Nyi Darsih aridit katampian. Maksudna mah rek marani. Dina kaayaan meniam sarua saruan saruka naker. Teu sangka bakal patepung deui bari teu dipikirkeun pi akibateuna kahareup. Da puguh duanana ge geus kabeungkeut ku rasa cinta nu hese dipisahkeunana. Para mitra sadaya, waktu Jakaria jeung Nyi Darsih ditampian keneh, kurutak Mama Haji Daroji sumping jalana kapengker nyampak garawana nuju nguprek barang damel di pawon. Ibuna Ri Jaka aya balik, saur Mama Haji Daroji bari nyuplak duduk kuilaken. Aya tadi kira wanci lohor. Tas di mana cenah sugan bebeja? Nyaritana mah tos di babaturanana ngumahakeun pagawean cenah. Tapi balikna geuning kalah mamawa budak awewe. Eta jadi heran teh ceuk mama keur ibu mah. Mau budak awewe? Mama Haji Daroji semu heran. Nya mawa budak awewe pantaran anak juru tulis. Urang mana cenah? Kateuing da ku abdi ge can panjang lebar tumanya atuh. Ayeuna ka mana? Nyaritana mareka tampian cenah marani. Heuh. Moal incuna kiru minta mah kitu. Sok sieun nya we incuna kiru minta, mangkaning tadi basa ama keur dikitari. Ngadenge beja incuna kiru minta dikawinkeun. Ngan peutingna aya nu ngiwat. Aduh. Kumaha lamun nya teh mah budak awewe nu dibabawa ku Jaka teh incuna kiru minta. Geus moal henteu we kana dosana kasebut ngiwat awewe nu geus boga salaki. Sada teuing salakina moal teu amarah temenan. Ulah-ulah lamun nyahoeun teh mah ngajorag ka dieu. Saur Mama Haji Daroji semu anu reuwas. Boa saha amana. Jeung asa piraku teuing Jakaria kumaha wani ngiwat anu boga salaki. Moal sigana mah moal. Ceuk pangrasa ibuna kitu sotenan. Tapi saha nu nyaho kana itikad jelema. Sabab Jakaria keukeuh hayang ngawin incuna kiru minta. Sa cenah ngaranna teh Darsi kitu cenah geuning. Tapi keuna ibuna tong dipikiran lah. Tong pipilueun tumanya pura-pura teu nyaho urang mah. Ke mamarek tunyaya ka Jakarianya. Saur Mama Haji Daroji. Teras kalebet ngagentos angean di kamar. Teu lami Mama Haji Daroji kaluar deui ti kamar teras ka payun. Ngadoniis ditepas bari ngaharuk ngemutan perkara Jakaria. Ingisnya Nyi Darsih kasebut geus boga salaki diiwat. Heuleut sawatara menit torojo Jakaria nyampeurkeun. Kurunyung ti jero ari Nyi Darsih ngadon ngobrol jeung Ibu Haji Saripah. Di dapur bari mantuan barang gawe. Mama tos lami mulih teh mama? Ceuk Jakaria miheula ananya. Geus lila. Tas di mana ari hidup teh? Teu balik-balik sapeuting mama teh melang puguh ge. Wangsul tetampian mama. Bieu tas di betahi mama merenya. Tema Jakaria bari gek diuk hareupeun Mama Haji Daroji. Lain mama mah nu dimaksud teh lain nanyakeun tas tampian bieu. Da ku ibuna ge geus dibejakeun Jakaria keur katampian. Ngan mama mah nanyakeun sote tas di mana kamari meuni sapoe sapeuting teu balik-balik. Cing mama bere beja anu terus terang sabab Jakaria salila aya di dieu can pernah nyieun linyok bohong ka mama. Nu matak mama menta jawaban nu jelas. Montong di dingding kelir di sinang siloka jelaskeun satarawasna naha pagawean naon nu dipigawe ku Jaka salila ningalkeun imah anu lilana sapoe sapeuting. Wangsul ti eta mama pasti mana pokoe caritakeun sing jelas.
ulah agak duk berak we caritakeun ka mama, saur Mama Haji Daroji. Bari neuteup ka Jakaria nu harita keur meleng. Waktosna seep para wargi sadaya.